malahan geus adian deui teh teh. Eta geuning. Aya keajaiban kitu bulan. Geus pinter ngomong ngaranna Arjuna. Sumohon. Ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Muga-muga rahmat pitulung nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata. Doh sumohon. Balintangan babalan pangalusna sana ganti kadengaran kasayan mu amusna Dicai Una Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi mengabanyu mingkem tuwana tuwani tuwawu ulah jail ulah kaniaya hampura anu aya di leuweung bilih aya nu kajejeg kabadu kaula teu niat goreng anu kageulehan kakeumehan ku kaula hampura Sae sabab anjeun sadayana tunggal makhluk wallah sae. kansa dina saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung taun kansa Naon sepuh? sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureureureuh Leres. si horeng anu dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapan ya kansa Iya atuh tang tos sepuh kitu kulang. seperti nu karanapan ku Raja Astina Pandu Dewanata Sumohon. boga anak tilu anu kahiji nu kadua aneh Anehna kulang. ti mimiti lahir teh ngablenong kawas bola kawas bal Sumohon. ayeuna teh geus 5 taun ngagedean eta kapongpong teh nanakeun eta budak teh hirup di jero Daguguri nyalan. daguguri nyelan wae Leres. tapi teu hiji pakarang anu teurak kansa Sumohon ta eta kaajaiban. malahan geus adian deui teh teh Eta geuning. Aya keajaiban kitu bulan. geus pinter ngomong ngaranna Arjuna. Sumohon. Ieu ajaib ieu luar biasa nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Muga-muga rahmat pitulung nyarengan kapun anaknya eta Raja Astina Pandu Dewanata. Doh sumohon. kuring mindang kakidulan kagagas pajanun salam kaliwat nineng lami tetepang sok asa kasuat-suat Ibu Haja Epon kasuat-suat Sok jadi tukang Bapak Haji Andun nu mata ulah gagabah kumaha cenah mama nu matak mah ulah
pamirik mah pamirik gamelan kawin nyumponan mama neng popi ciamis segala ulah rekening mata nyiksa kana diri Ibu Dedi Mulyadi Purwakarta mata nyiksa kana diri Kapocong ka Purwakarta masih sidik nangan jalan ka desa bati bengong nang panitai wajah ini neangan pujaan rasa kaci bayang kaci anjur rasa tampak kaci sokan kaci betil keeng teh aneh campur daging emutan neng Dewi lawang kaleti mandeg wontening alas wanawasa mandeg lumampah narasibu manusia luhur ilmu Jemar panalar sugih pangarti putra ganggal lumampah manuk gede manuk letik anu aya di alas pringgan dengan salah ngadak-ngadak ngerenkeun kagiatanana mau bagong jeung sajabana ajrih lumampah ningali hiji manusia anu luhur maksad ngalayat pandu Dewanata nuju tatapa sapraptanepun ieu Arya Widura astajinga dawala anu lulumpatan kanza jika si Widura itu Widura aduh wah aya naon sadaya-daya kaula nu